sing inget ya pamimpin ulah yang diistimewakan ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat mah jadina pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita buktina ayeuna dina mangsa pandemi nah teu apa kahandap hampir abut-abutan cak-cakan jika nutupan ceuleuh we anjeun bima jika nutupan beungeut ku sawe nong torek maneh rakyat tepi ka awut-awutan rakyat tepi ka talangsara ku ayana ieu pandemi datang bantuan ti sia kahandap teu leuceuk dan nurutan sia loba dipanat ku sia bantuan teh teu nepi kadang-kadang nepina teh ka eta keneh cik atuh ku sia teh salaku pamimpin turun ka handap RT katempuhan goblok palire ka itu ka handap tempo neangan sora ka RT tidak reukeut tempo bantuan diarantep RT katempuhan sabab naon ieu dengekeun RT sieunneun sabab urusanna data padahal urusan bencana lain urusan administrasi urusan bencana lain urusan KTP urusan bencana lain urusan kartu keluarga tapi tempo mana anu kalaparan buru-buru bere ku sia eta sok buktikeun deui nya ka rakyat teh pigawe ieu layang jamu sekali musada teh dipake papae sungkul nya ulah bari dipangpangkeun we wungkul dina etalase bareng dipigawe henteu sok pikir ku agan rumasa aing bot lan rumasa aing rumaos rumasa nya rumasa naman tak kitu kan dalam mun dicokot kana hakikatna mah jadi pamimpin teh lain agan saha dina undang-undang ditegaskeun yen kedaulatan aya sapinuhna di tangan rakyat pamimpin agan lain agan pamimpin rakyat agan mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake tapi rakyat sapanjang nagara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat pikir ku agan gitu ngedaulat abi teh kan kitu ngadaulat ka agan hayang nyaho agan ieu layang jamu sekali musadangan saukur dipake papae sungkul rumasa aing bot lan rumasa rumaos jingi cageurkeun aing bot lan cageurkeun aing palai damang agan hayang penta kanu kaguan agan penta kanu kaguan cager penta kanu kaguan gering jeung cager saha eta pangeran agan saha pangeran aing Allah kakasihna jenenganna Allah sok frekuensina lempengkeun poloskeun deui nolkeun dina hate agan teu daya teu upaya angin kagungan pangeran nyerek deleg la ilaha illallah daya di pangeran salian ti Allah ngadak-ngadak ya Arya Bima jangira tangi kayanana wes tersangka si Cepot luar biasa pot hampura aing pot wes gak memorekeun maneh hampura aing tuluikeun perjuangan si Cepot tuluikeun aing rek mantong jor jelema mah kumaha ngomong terus sok agan balikan deui aing rek balik jig arek rek mulang mangga aing rek mantog jor luar biasa hebat aing rek balik mangga nomor celana sabaraina tara make celana halus cageurkeun anak aing ku sia hiji tah
hiji ge lumayan pemimpin ngawakilan sararea lu nya beres saya kan tah anjeun Gatot Kaca ngomong lagi nyampe sare sia teh naon cageurkeun aing pot gan agan teh salaku lurah Tamtama Nagara Amarta salaku panglima angkatan tinggi Nagara Amarta keamanan dicekan aku agan gan ulah nyolok mata buncelik sababana hukum teh dijual belikeun ulah nutupan ceuli agan ulah nutupan mata agan hukum geus dijual belikeun agan dina waktos ayeuna hukum teh seukeut ka handap agan cik angkati harkat derajat angkati kepercayaan masyarakat ka lembaga hukum agan supaya ngadek sacelekna nila saplasna teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan dina mangsa nanyerkeun bebeneran jeung keadilan ulah kasogok ku duit agan didenge-denge teh di negara urang teu angeus-angeus rek angeus kumaha dan nu mariksa garong nu dipariksa garong masa aing bot dan rumasa sok agan hukum lain pribadi pribadi lain hukum geura tanyerkeun hukum anu sanyana hukum anu pertela agan jadi contoh anu patotos agan keur pamimpin-pamimpin anu liana geura jadi contoh jadi tuladan agan pikeun keamanan anu aya di ieu nagara pemangku kebijakan, pemangku keamanan sok temongkeun ku agan jadi keamanan anu tuladan. Angkat harkat derajat rakyat anu leutik agan. Rumasa aing pun. Rumaos rumasa. Cageurkeun aing. Ulan cageurkeun. Penta kanu kagungan cager agan jeung abdi. Saha pangeran agan? Allah, sok. Ya Allah, kaulah hayang cager. Oh, goda lo teh budeg. Kudu gogorowokan wae asa dina hate ge asa bener. Asa lempeng teu kudu ngagorowok. Asa lempeng we, lain teh meunang ngagorowok. Meunang wae ngadoa mah kumaha wae carana ngan hate kudu lempeng. Frekuensina kudu tiasa maca mana iblis mana pituduh pangeran sok ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca jangira tangi kayanana wait loh wah yo lah percaya Maha Guru percaya nah itu teh percaya ke Habib malah luar biasa Maha Guru Syekh Astrajingga Mama Astrajingga aku kaulah jadi murid salira Mama tapi kasasiduh metu sakacap nyata kieu ieu Mama Astrajingga sae mangga tapi padepokan Mama di mana Mama tadi Cakrabuana kasih. Iyalah. Ilmu Mama naon? Jagat rasa jagat rasa. Iya. Iya penipu teuing ya. Tah kitu agan, kade agan. Sakali deui mi HP rakyat, agan mi HP rakyat. Syariatna abdi agan rakyat teh abdi lempeng hapekeun rakyat teh me hapekeun diri rakyat teh ka saha ka salira anu dipercaya ku abdi. Ulah nepi ka ngahianat kana kepercayaan rakyat agan. Sebab ieu nagara disebut republik, aire hartina kembali, publik hartina ka umum, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat agan. Rumasa Maha Guru rumasa. Menyebut guru era disebut naon buya
Buya naon buyatak tah kieu ya kan pala di aku murid oyong oyong upami agan pala di aku murid wayahna pangmawakeun si cepot di Tumaritis datang ka dieu dah cepot ke kumaha kumaha Sumuhun pangmawakeun si cepot di Tumaritis ka dieu bawa karunya dah ai salira saha ieu teh mun cepot urek dibantun ku kaula cepot waduh ieu teh kumaha ieu teh salira teh besti bingung ya besti mangagugu ka abis kumaha ieu teh guru teh pokona mah agan mah ayeuna mah kaya we lamun agan ka Tumaritis ya aya si cepot di ditu bawa lamun bisa jeung sidawala bawa ka dieu ieu teh kumaha mah guru teh init bisi kaburu ka bawa ku negara aparat negara Amarta bawa si cepot ka dieu hayo ieu teh lieur montong lieur anda lieur nyeri sirah nyeri tongong nyeri tak-tak nyeri puteu nyeri awak naik sia menyebabkan nyeri minumlah apa budrek nya bodoh nya torek ya teh leres ieu teh sok agan pokona lamun agan di ditu aya si cepot bawa ka dieu barius mangga ieu labuh aya akang kalau di heureuyan atuh oh kok nitah akang ieu teh kumaha cing sopan sia teh jeblesat we menewa kasopanan ngomong aku guru upami bade ngapung di belah ditu montong di deda angin ang gelebug leuwih teh helikopter agan teh saya mangga pale dieu sok pale ditu setik di dieu sok ngapung tuh lalaunan sok ini ente sok itu saya mah sok muter saya dia luar biasa ya gitu percaya kaulah Cakra Buana karunya teh kemaran dewek cicepot gapitna nya eta rada hareudang aing betongoh aya naon euy kade akang wah aya karaman belah tongoh dia andai kesaktian ya Astra Jingga memang luar biasa karasanah karidang bayung yang salaresna disatengoheun ieu leuweung teh aya komplotan buta-buta anu bade ngahaja nyata melerian layang jamus kali musada anu dicekal ku Astra Jingga dipimpin ku hiji Rajab Denawa Kakasih Kaladurik batur-batur kumpul euy tingker ieu wewengkon tingker urang teangan anu ngaran si cepot urang rebut layang jamus kali musada ayo kita berarti banyak diramakan kadayaran pamuki Allah ada dalam kadayaran kamu gimana Gusti ngakanya
nyelamatkan sadayana Doh. nyelamatkan sadayana ya aya jalan komo muntas Nya. mobok mangih korowong Duh. monyet naik di beret taraje Beres. sabenerna aing hayang ngabogaan negara anu maju sedangkan syaratna teh kudu ngabogaan layang jamus kali musada Doh, leres. tak beneran ayeuna aya di leungeun si cepot Beres. direbut ku aing dihilian jeung ento gedaekeun batur-batur Hege, kula. aya kumpul tingker ieu wewengkon tingker euy mangga Hege. Tepang sok asam Doh. Ari kurunyung ke jauh sagala di garo ieu mah ye. Hei. Doh. Duh. Jeung muruluk jeung ngebul ditu getret deui Duh. Nikmat meureun itu mah aya. Aduh. Alah. Hei. Dadaramang sadayana Aya pangesto kula. Aya pangesto. nuhun ari damang mah Dupi salira kumaha damang. Bade angkat ka mana ieu? neangan jelema Saha teh? ngaranna Asdajinga atawa empot Aduh. Nah, make dipilari sagala eta. beja nama cenah nyekel layang jamus kali musada Allah kitu. oh Allah. Bade mudah-mudahan dunungan aing nu bakal bisa ngagem eta layang jamus kali musada doh sae. ayo ka batur-batur kararumpu kutu euy Mangga. sangkan kahonta tujuan makmur dina keadilan bajauan ulah ijiran awas pilari Sultan Gosir Ridho Pangeran Hey. Gumelar di pawanang kedah ngajadi cengklak aja sapanjang orang gumelar ulah Ade ari kurunjung teh jauh sagala di ilmu nya rambut teh ieu mah ye. Sagala dicoo. perlu disi. hello everybody Hello Nona. ngenakeun nami abdi Saha? Ayu Ting Ting Aduh, suka teh Sultan Klosir. Ayu Ting Ting dari mana ieu teh? di Tegal Panganten Aduh. Paingan cantik. bari nepangan ka bogoh abdi Black Baron Halo, beres. hayang jaipongan ah Aduh, nya boleh. hayang jaipongan ah Aduh, mangga besti. Hey. 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 Bahunawi mencabut
ngerajin Au, 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 au. mesra sahur tadi ukur desebih dianggo-anggo hantu kena serasa sahur kebon ser kebon mi gawe reperapi dua keselamatan Calangap goblok. Lain calangap goblok berarti sia atau tepo wayangna. Jadi teu kompak si jagong Buah balik jo. Naon seri sagala eta? Alah, Naon? kamana ngaitkeun kincir. Kakaler katojo bulan. Kamana ngaitkeun pikir. Moal ler ku sabulan adalah meuli obat ke apotek. Ya. Jalana ngabuah batu. Lajak. Boga sobat tukang lotek huluna katingang mutu dulug dugdak meuli motor kabanyaran eta nu buduk di udag-udag ku dokter rek dipodan. Mararaja anjing teh. Gane anjing.